Kapayun Bapak Hajat sekolah wargi cobi taksir iya bi si Ajat ya Ajat sapiraku kabi hal terkataji mulitili dikikirana mani moni sawah di tukang mani lencang kapayun pahaja taksir deui anu mana iya bi nu rada gelis mesan teh katidak sautik sapiraku urang jeleng kabin tekataji mun ditilik dikikirana mani lengki mun sawah di tukang lenjang di tukang mani lenjang urang apa ayo urang sasarangan pajengkeun mah bahaja senika kumaha seni sunah tuturunan sawawat apa sunah sawawat apa kapayun werwe aduh kayu kurang repang derengan mengepeng teu acan kadutunangan ayah pahaja eta mun ditilik dikikiran mani langit atuh meureun ari mun di sawah aya pahaja kapayun mani lenyang taksir deui ieu bi si Ajat sampiraku ka abi henteu kataji mun ditilik dikikirana mani moni sawah di tukang mani lencang taksir deui anu mana deui iya bi neneng Ajat dede ieu teh dede sapiraku ka abi teu kataji mun ditilik eta dikikirana Mani bulan moni sawah di tukang mani lencang pahajat di awur-awur pahajat tukang mani panjang urang hayu urang babarengan pajengkeun mah pahajat seni kagungan seni sunah sadasa bawa tahapan PRW molak cakap Pahajat cakap deui palitangan kangedang Pahajat babalean
ulang kasayang kasayang musnah Taksin deui ya abi si ajak Sampinganku ka abi anu tekataci Mani tilik Dikikina mani Mani sawang di tukang lencang apa di tukang lencang